Ini ngatron gantung. Ini Ustaz Ruwas ya. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atas garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي رفع السماوات بغير عمد خلق الإنسان في كبد أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على الروح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد في الأجساد وعلى كفه في القبور وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Sareng saterasna Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana eta acan sadayana meh teu nunutan kasih komando ku panangan sadayana emak-emak sareng bapak-bapak tinggal ieu kana panangan Allah. Upami meureup liren siap cik perang pecahkan 1 2 3 Allah. Nah, siap kalakah malam ungap mah ngahaja sugan we aya nu maot proyek ustadnya ustad mah ATM aya nama mah artos tinu maot tapi aman teh nu maot aman alhamdulillah nemet teh Ustad Ojat Ruwas tapi itu jantan mau. Alhamdulillah selamat. Hadratul kiram sadayana kasepuhan anu ku primados dipihormat khususna Sohibul Bait di dieu oge pangarsana para ustad, ajengan, ulama, kiai anu ku primados dipihormat khususna ieu wargi anu Ustad Gaul kalarasan sok mudag-mudag gunung make sapeda hayang sehat urang doakeun sing sehat mantena amin. Ustad Ujang Surahman alhamdulillah aya tuh cali di pelaminan ya ieu kode keras digana mah hayang kawin deui ngawinkeun we terusnya sirahan namahanana ya urang doakeun sing panjang yuswa anjeunna amin. Ya dugikeun ka akhir zaman amin. Kabeh geus mararawat nya sasorangan. Bingung cenah aing usaha dikuburkeun. Kumaha wios sampai ke akhir zaman.
Hapunten nu kasuhun kasadayana nepangkeun kaleresan abdi ari kawitan mati Garut. Di Garut dikenalna ku Ustad Akeu. Di pasantren kaleresan dikenalna ku Ustad Akeu. Atuh sumping ka Majalaya dikenalna Haji Soy. Nah kaleresan di Majalaya Bandung balah kandukikeun Karyau uningana Haji Akbar. Nya mudah-mudahan abdi sumping ka ieu tempat sing janten wargi amin. Amin. Nah gitunya jeung hapunten ieu teh mah pakai bahasa Sunda sadayana atanapi aya di dia anu kedah bahasa Indonesia. Sunda wae. Da bingung upang mang apa nganggo maaf bahasa Indonesia teh sok lieur jeung bingung. Sok lamun mah makan kanggo presiden nawaran kumaha? Kanggo camat, kanggo petani, kanggo hayam, bahasa Indonesia mah tetep we. Jadi nawaran ka hayam jeung ajengan sarua. Nah, ari Sunda mah beda. So, kanggo ka orang tua naon? Mam. Kanggo ka murang kali? Mam. Kanggo ka diri sorangan? Tuh. Sudah ke pabali itu terapain ker sorangan mah dahar ke abi bade dahar heula tuang hari kahayam aya naon wae tah orang Sunda sok dina perdaharan tuang naon deui nyatu naon deui dahar naon deui lolodo atau semua lolodo kerentong aya naon deui jajablog aya naon deui ngawadang ngawadang negek tegek nya loba tah kurang-kurang ngarti kana tata bahasa Sunda salah makana hapunten bilih abdi nganggo bahasa Sunda salah dina penempatan bahasa hapunten nu kasuhun dihapunten. Nah, anu salajengna kumargi kontrakna itu teu tiasa lami-lami dugikeun ka tabu 10 teu tiasa lami-lami nya kumargi ieu mah cik jujur ieu waler ku ibu-ibu sadayana mah cik sing jujur raos mana pendek asup kabeh panjang asup sawareh cik geunah mana kalau kasuri saha eta panjang asup kabeh astagfirullah gimana hore sing jujur ngeunah mana pendek asup kabeh panjang asup sawareh cik ngeunah mana panjang asup kabeh panjang jadi orang naon eta jeung kana orang ieu mah ngaji astagfirullah ieu ajenganana saha ieu wilayah ieu palalaun jemaahna Ustaz Ojat gitu. Astagfirullah. Ma ieu mah ngaji. Lain kana orok. Sok ka mana wae. Ieu mah daripada abi ngabablam sajam setengah dugikeun ka 2 jam tapi teu asup kabeh teu ngarti. Mending keneh pendek tapi kaharti. Kahartos. Singkat, padat, jelas, balik mawa ilmu. Aku kana berkat wae. Alhamdulillah asing sarehat sadayananya. Tah kitu mah lajengkeun ye. Sadayana puji kasampurnaan puji sadayana kagungan Allah. Sadayana makhluk teu aya nu kagungan puji. Makana dina bab akidah dina ngabahas bismillah. Bismillahi ari sadaya puji anu opat. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Ulu sadayana ilah eta tetep kagungan Allah. Jalma mah tegadungan puji nu aya oge puji
pupujian dan pupujian. Ieu pangtarikna bari jeung salah. Pupujian so gelis ku gelisna kalaka gumelis kasep ku kasepna kalaka gagah ku gagahna kalaka gumadi. Saya tanya nyebut gumadi gumagah. Badag ku badagna kalaka gumede. Tos ya sadayana puji sadayana ke kagungan Allah. Allah muji kadirina nyalira, puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis anu kaduana. Allah muji ka makhluk khususna ka Kanjeng Rasul, innaka la ala khuluqin azim. Anu katiluna puji hadis ala kodim, makhluk kurang muji ka Allah eta sapuduna. Makana sate acan salat, sate acan qomat di masjid, di musola, di tajuk, di langgar, di mana wae di urang mah dibiasakeun sok aya pujian heula. Tah eta pujian. Eling eling umat muslimin hayu orang berjamaah salat subuh. Nggak subuh gitu. Astagfirullahaladzim. Wayaki yang ngajak salat subuh. Tanu kitu ngaranna pupujian. Anu kaopatna puji hadis ala hadis tah ieu loba anu katipu. Aya kadangkala na makhluk dipuji ku makhluk atawa muji ka makhluk wayahna bisi aya anu pas kapuji urang ku batur dipuji kadek entong di aku ahli tauhid netelakeun kudu buru-buru dibalikeun ka Allah. Naon sababna sadaya puji mah kagungan dengan mengucapkan alhamdulillah. Kitu tamun aya nu muji teh aduh Ustaz Ojat eta Gusti nu agung kongkorongokna menikot ngeunaheun. Nah, rek teh. Kan cikane ge kakara dibahas buru-buru ucapkeun alhamdulillah. Oh can katarima amplop. Tak kadenge. Aduh si emak ge di dia sarua menikah rulisna. Alhamdulillah. Nah belah dia mah teu. Tegelis. Tong di aku buru-buru uihkeun ka Allah ku ngucapkeun alhamdulillah. Garulis ditariung mah dirarapi eta pedah eukeur keur ngaji. Balik tina ngaji mah harudang dialungkeun eta tiung nu kateing ka mana. Tuh da surah seuri belah dia kaciri. Nah tah geuningan kitu mah tah sakuduna urang sadayana justru kudu ngagengkeun anu katilu kedah seueur muji kanu kawasa. Nya komo kersa ngagengkeun kalimat dzikir jalalah la ilaha illallah. Yeuh mak yeuh sate acan lajeng ieu kana nu acara pokok. Nabi Daud parantos ngadauh mak ieu kamurang kali sareng umatna ieu si akade tong kaliwat unggal poe kudu daek dzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kusabab sana urang teh geus diciptakeun ku Allah jeung diri jikianana. Anu kaduana kade tong kaliwat la ilaha illallah. Saur Nabi Daud kamurang kali sareng umatna ieu sia. Lamun mah ieu 7 lapis langit 7 lapis bumi dihijikeun dirapetkeun duanana terus ditimbang. Ieu 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi moal mampu nandingan beratna kana kalimat la ilaha illallah. 7 lapis langit 7 lapis bumi eleh beratna ku beratna kalimat la ilaha illallah. Makana kedah kersa ngucapkeun. Nabi Musa pernah munajat ka Gusti, pasihan atuh abdi kalimat
Ku sababiah kalimat eta lamun didawamkeun ku abdi dilebetkeun kana umat anu mulia tur dimuliakeun ku Gusti ku masaur Allah. Kalimullah Nabi Musa saur Allah Musa dawamkeun kalimat la ilaha illallah. Nah Gusti abdi teh kedah ngadawamkeun eta. Ya sia Musa, Allah hiji ge makhluk khususna manusia anu ngucapkeun kalimat eta kecuali eta jalma anu ngucapkeun teh mulia jeung dimuliakeun ku kami. Anu kaduana Musa, lamun mah 7 lapis langit, lamun mah 7 lapis bumi dirapetkeun di tengah-tengah digantungkeun kalimat la ilaha illallah, hancur 7 lapis bumi, hancur 7 lapis langit kusabab teu kuat nanggung beratna kalimat la ilaha illallah. Paingan atuh di wilayah urang ti guru-guru terus tumurun tepikeun ka ayeuna lamun aya nu maot osok didoakeun disebut cik waler sadayana sing kompak ari di dieu lamun aya nu maot osok tahlilan tara. Atuh can maot anu maot tahlilan mah. Kalabur. Nah aja. Di mana nu maot di tahlilan? Salah. Dihampur aja. Nu aya oge di tahlilan. Eta sing horeng. Makana mudah-mudahan di wilayah imah tong ngaleungitkeun tong kabawa ku sakaba-kaba bisi aya nu nyebutkeun kernaon eta teh seuneu tahlilan ti Hindu ti Buddha eta teh seuneu bid'ah dolalah pinar entong dide. Sepakat namun sababna proyek Ustaz Ojat jeung Ustaz Ujang Surahman leungit lamun diulutkeun. Komo santri komo ke kiriman keur telat ya da unggal poe teh ngadoa saha yeun bakal maot ya. Tah geuningan kitu mah urang sasarangan sadayana sing jadi saksi ye kalimat anu ku urang bakal diaos. Naon sababna dina duratun nasihin mah ye di zaman Bani Israel aya hiji jalmi ieu pamegat di padang pasir ngucapkeun kalimat bari nyepeng eta 7 batu tapi dikersakeun dina nalika dihisap tetep eta jalma kudu dilelepkeun kana neraka digusur ku malaikat diasupkeun kana neraka lawang kahiji katutup ku batu lawang kadua katutup ku batu digusur tepikeun ka lawang katujuh katutup ku batu malaikat ngagorowok Gusti ieu jalma teh kudu ditakdirkeun asup kana neraka tapi naha ieu lawangna katutup ku batu kumaha saur Allah aing nu jadi saksi ieu jalma pernah ngucapkeun kalimat la ilaha illallah sehingga eta batu anu dicepeng 7 siki jadi saksi. Makana buru-buru sok cepeng 7 siki naon buru cepeng berkat cepeng jadi saksi. Makanya sukrianing perkara anu aya di dia sing jadi saksi yang urang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Siap sadayana siap abdi 3 kali la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan ieu sing jadi saksi sadayana anu ngupingkeun ya awasan urang anu neme amin. Alhamdulillah kahartos sadayana kahartos alhamdulillah kernaon diteruskeun oge dan geus kahartos
nya percuma diteruskan oge sing asup kana hate diistiqomahkeun unggal dinten diaoskeun didigirkeun tah kitunya mudah-mudahan sing aya berkah jeung manfaat hapunten anu kasuhun kahartos henteu saya tanya nyebutkeun henteu percuma diteruskeun oge teu ngarti karti percuma geus panjang-panjang teuing ngomong panjang kakara segitu geus teu ngarti atau soalnya bubar gitu panitia hampura nya tetiasa lami-lami lanjutkan entong ya nah lanjutkan sok atuh sholawat mi wasalam salamina urang limpah curahkeun ka junjunan alam sayyidina wa maulana Muhammad gitu kade eta ge mah urang teu kenging hilang naon sababna baina doa wal ijabah hijabun antara doa jeung ijabah doa teh mah aya hijab aya hahalang tah sehingga dibacakeun heula eta sholawat ngabuka eta hijab makana ulama kapungkur mah teu ngalobakeun doa sholawat we dibadaukeun istiqomahkeun digedar unggal dinten lir diibarat nyeun tangga nyeun jalan nyeun akses nu sahade-hadena akses tos hade jalan tos hade rek iraha wae init jeung hayang pasti bakal tepi ka tujuan tah eta teh metode maca sholawat kieu mah ieu bab sholawat ieu dina nalika Nabi Isra sareng Mi'raj ningal aya hiji malak aya hiji mah malak lain malaikat eta mah jama singkat cerita jadi komunikasi kieu bril ari eta saha malak sana eta teh naon eta tugasna urang tanya eta malak ari maneh naon tugasna diciptakeun ku Gusti kami diciptakeun ku Gusti keur ngitung setiap jalma anu wudu anu abdas setiap percikanana bakal jadi kahadean keur jalma anu abdas saalam dunya mak detik ayeuna aya 1 miliar anu wudu percikanana per setiap orang misalkan 5.000 dikali 1 miliar eta malaikat mampu ngitungna sabaraha loba percikanana cai wudu ceuk malaikat eta tong boboroah percikan air wudu aing mah mampu ngitung cai hujan anu ragrag dina kenteng di laut di samudra di mana wae ragragna eta cai hujan per detikna aing mampu ngitung sabaraha lobana eta cai hujan ceuk malak eta ngan aya hiji anu teu mampu diitung ku kami naon cenah lamun mah aya hiji riungan lamun mah aya hiji majelis terus dibacakeun dina majelis eta teh sholawat teu mampu kami ngitung sakumaha rahmat Allah lobana anu digebrokkeun ka eta majelis makana di urang-urang mah lamun aya riungan teh pasti dibuka tur dieusi ku maca sholawat tah kitu sapertos neme mahalul qiyam siap urang maca sholawat siap salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin sadayana salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah Yes.
cik urang emak-emak heula ieu tukang ditakolannya cik emak-emak heula sadayana cik engke tos ieu bapak-bapak cik kompak mana ieu siap sadaya siap cik emak-emak 1 2 3 sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah Habibillah. Cik bapak-bapak tong ngerakeun dewek, Pak. Pamegat cik pamegat sadayana. 1 2 3 Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah eta salamullah ala yasin habibillah. Cik ayeuna mah lamun anu pangsumangetna ku abi rek disawer. Cik punten ieu panitia saha heula ieu sohibul bed cing kapayun ka dieu pangnyawerkeun ibu-ibu engke jeung bapak-bapak saha bade panganten tong wakang ngalacat ya cicing heula can beres ngaji ge sok ka dieu bade saha sohibul bed anu bade kapayun ka dieu siapkan 500 ribuan 2 gepok meh semangat wios nu penting mah sawer sok guru siap-siap mak heula saha nu bade kapayun aya sohibul bait ka dieu meh barokah ieu meh lancar pas pelenung isuk berkah ari tadi aya dangdut nyawer henteu tah sing era we ari kana dangdut disawer ari kana sholawat teu nyawer ku sabab eueuh caritana sing saha jalma anu nyawer ka artis dangdut bakal dihampura dos aya nu kitu aya saya tadi nyebut aya astagfirullahaladzim oh panganten rek nyawer ka dieu di dia di payun tingali emak-emak saha anu pangsumangetna cik kurang sawer cari di calana keneh oh ampun dah syukur sok cing yang ajanteng cik emak-emak yo sadayana emak-emak perempuan 1 2 3 sholatullah salamullah urang tingali apang tarik nasahanya nyirikeun hayang disawerna aya kapilih aya mana kapilih teh encan aya nu kapilih acan bapak-bapak heula cik bapak-bapak heula tong ngerakeun Pak tong eleh ku emak-emak 1 2 3 sholatullah abah anu ngacung tuh nu ongkong pasihan gocap tong loba teuing heula alhamdulillah cik mama 1 2 3 sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah aya kapilih tuh ya ayang tuh tata anu acuk bodas pasihan alhamdulillah aya keneh 50 jelema ieu teh tah geuningan kitu maca sholawat matong boboraah di akhirat di alam dunya ge ku Allah diebrekeun berkahna tah cenah cepeng cirian ari ka mana tong waka ka kamar kitu ye mah ieu teh masih keneh mukadimah aduh tos langkung geuning ieu kumaha ieu
Da komitmenna jam 10 ai leuwihna ieu saha nu tanggung jawab. MC Ngalemur wae. Ma, yo. Ieu masih keneh mukodimah keneh ieu bab sholawat. Aya 4 malaikat sumping ka Kanjeng Rasul. Jibril, Mikail, Israfil sareng Ijroil. Langsung ka Kanjeng Rasul nyarios malaikat Jibril, ya Muhammad, lamun mah aya umat anjeun istiqomah unggal poe sana 10 kali maca sholawat. Kami engke di akhirat arek mawa eta jalma ngaliwatan kana siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Hoyong. Eta syarat pikeun jalma anu istiqomah unggal dinten maca sholawat 10. Siap. Malak anu kadua Jibril Mikail, ya Muhammad, lamun mah umat anjeun istiqomah unggal poe 10 kali maca sholawat, kami rek mirek minum ka eta hamba tina talaga Kausar. Sedengkeun mah tong boboroha sagelas, cacak-cacak sakeclak asup kana ieu tenggorokan, cai tina talaga Kausar. Di akhirat sanajan 1000 tahun, 10.000 tahun, sabaraha lilana moal pernah ngasaan haus jeung lapar, barokah tina talaga ka eta teh bakal dipasikeun pikeun jalma anu istiqomah maca sholat sabaraha kali? 10 kali unggal dinten. Malak anu katilu Jibril, Mikail, Israfil, ya Muhammad, lamun mah umat anjeun unggal poe istiqomah 10 kali maca sholawat, kami rek sujud di payunan Allah, moal waka diangkat ieu sirah satungtung Allah can merek hampura ka eta jalma. Hoyo tah dengan kitu nu maca sholawat. Nu kaopat Ijroil, ya Muhammad, lamun mah umat anjeun istiqomah unggal poe 10 kali maca sholawat, kami rek nyabut ka eta hamba ruh tina jasadna seperti nyabut ruhna para nabi jeung para roh. Sangat hati-hati. Nyeri nak sakaratul maut teh geuningan lir diibarat sana dicacak ku pedang 300 kali. Aya nu nyebatkeun tepikeun ka 1000 kali dicacak ku pedang ku nyeri-nyeri nak sakaratul maut. Arepe. Sieun maut. Istiqomah maca sholat. Tong sieun. Siap sadayana siap. Tah kitu bab sholawat mah kade tong ngalalamurakeun. Naon sababna rahasia sholawat? Khutbah Jumat lamun kaliwat maca sholawat teu sah khutbahna. Lamun salat kaliwat maca sholawat teu sah salatna sabab rukun katingalkeun. Termasuk ngadoa moal tepi kana ijabah doana lamun teu maca sholawat. Geuningan kitu rahasia sholawat teh. Dugikeun ka Nabi Adam, maharna ka ibu Hawa teh mah lain emas, lain inten, lain berlian, lain pajero. Tapi kalakah maca sholat. Sing horeng mah anu ayeuna diudag-udag jeung dipikahayang ku emak-emak teh nyaeta emas. Ini tuh eueuh hargaan, eueuh nilaian berlian, eueuh nilai mobil komo-komo motor, ima eueuh nu berharga kabehanana kecuali Nabi Muhammad. Nur Muhammad, makana Nabi Adam. Maharna ngaos maca naon? Sholawat. Kitu geuning rahasia sholawat teh. Alhamdulillah. Tah geuningan kitu mah 15 menit deui. Tah geuningan kitu mah nya ayeuna langsung kana inti permasalahan kalarasan ieu sohibul betet tadi enjing-enjing teh parantos ngadahupkeun nya. Mudah-mudahan cekolot mah cenah sing lamat-lamut. Tah doa kolot mah kitu ngan eta teh pinuh siloka. Ari lamat naon? Lila ai lamut beuteung berarti sing lila. Tah kitu sing lila dina beuteung. Kitu. Naon mah? Kitu tah. Siap siap? Tuh siap cenah. Tos kieu weh yeuh mah
kusabab ibadah nupang lila-lilana di alam dunia teh rumah tangga, iblis moal pernah eureun, moal pernah cicing, bakal terus ngagoda Bani Adam khususna anu rumah tangga. Makana dina riwayat aya hiji kajadian iblis anu tepikeun ka ceurik gogorowokan salah sahijina dina nalika anu tadina haram dihalalkeun nyaeta terjadina pernikahan. Kusabab iblis maka hayangna karena nahaon hayang kikituan mah teu kudu kawin segala rupa, teu kudu nikah segala rupa, hayang mah tinggal sok we. Kahayangna iblis depikeun ka ceurik eta iblis. Kusabab aya perkara anu haram dihalalkeun, makana ridho ta iblis moal pernah ridho bakal terus ngagoda, teu berhasil kanu kajadi salakina bakal terus ngagoda kanu jadi pamajikanana. Iblis itu berhasil ngagoda Nabi Adam, akhirnya iblis ngagoda Ibu Hawa. Sarua urang jelekom oge, lamun salakina teu kagoda ku iblis, akhirna iblis bakal ngagoda ka pamajikanana. Laras kitu mah. So, mah saha anu mimiti muriang teh? Ti mimiti lamun pangajian ningali tatanggana, beuki loba emas mah teu pikeun ka dieu. Eueuh beulieun oge ini ka warung bari kikieuan. Aya sasa, aya pedes, kabeh we ditajakeun. Da nu boga warung ge mung eleh. Kabeneran kakara meuli emas ditapelkeun dina ceurik. Aya beas teu aya? Aya beas teu aya? Sarua gelo kade mah ieu lamun tatangga meuli kulkas kade tong paranas tiris. Kade lamun tatangga geus kabeuli motor anyar kade tong urang gerung. Bae mendingan keneh motor jadul motor baheula, karena motor baheula jadul oge 1 juta kenangan laras mah daripada motor anyar enmek jeung PCX tapi 1 juta sabulan. Mending keneh mana motor jadul 1 juta kenangan, motor anyar 1 juta sabulan. Mending anyar, Pak. Hah? Mending anyar. Tah, mak ku abdi dibahas. Kade lamun mah sagala hayang nu anyar nu pamajikan, tah lamun aya rasa kitu hampura mah. Eta mimiti ciri-cirina cilaka. Wios dibahas ku abdi. Ieu neng geulis sia panganten kade. Ieu jadi pelajaran. Kade mimiti ruksakna rumah tangga teh sagala hayang nu anyar. Ieu. Makana tong pernah ngadoakeun ka salaki ieu sia sing naik pangkat, sing gede gajihna, sing loba duitna tong pernah ngadoakeun kitu. Sok ayeuna urang pelajari. Lamun salaki geus loba duit, gajihna kacida gedena, motor butut, meuli diganti jadi nu anyar PCX atawa enmek, ningali pager ruksak omean renovasi dianyarkeun, tehelna geus butut diganti kuno anyar tepikeun ka aralus, kusena geus butut diganti direnovasi jadi anyar, kenteng ditaekeun kabeh geus alalanyar. Salaki sok mikir naon nu can anyar tah sia pamajikan. Cik bade ngadoakeun caroge seueur artosna mun kitu ali tah sia dengekeun salaki anu moal ngadoakeun moal bade ngadoakeun berarti ridho salaki nya nunggu. Cik neng geulis aa kasep sia ye hakikatna rumah tangga teh naon sabenerna? Ngukumpul emas, ngukumpul motor, ngukumpul tanah, ngabangun imah tepikeun ka 2 tingkat 3 tingkat, atawa hayang neangan kasenangan, kabahagiaan. Cik waler mah mending mana duit loba jeung kasenangan. Pilih mana? Da eueuh eta mah pilihanna ge duit loba atawa senang. Milih mana? Hah? Da kanyataanna mah pasti hayang senang bari jeung ridho Allah kana duit
duit deui astagfirullahaladzim paingan salakina urang jelekong mani bararega da pamajikanana ge bareuki duit ieu sia bapak ieu kalalaki ieu ku aing dibongkar ayeuna pahingan lalaki teh geuningan loba anu maot ti heula da pamajikanana beuki duit ieu sok jujur sia mah jawab sing tari paduli teh teuing salaki arek ulin teu balik-balik nu penting mah mekelan jawab ieu kalakara repeh paduli teh teuing salaki beuki nguseup nu penting mah mahanan sing tarik meh kadengeun ku salaki tarang nguseup alhamdulillah bager mah ari gapleh tara ari ngaji astagfirullahaladzim Boro atoh ieu soleh ieu salakina si mah nguseup tara gapleh tara pas ditanya ngaji sarua astagfirullah tah geuningan pak geuningan kitu paduli teh teuing awewe zaman ayeuna mah salaki hideung caketrek geus kolot nu penting mah loba tah siapa deung sabenerna mah ka salaki teh ieu teu bogoh-bogoh teuing pamajikan teh da anu dipika tah siapa pamajikan saya tak arek dikukut pamajikan kitu eta ganti aduh Gusti tapi atuh mah da zaman ayeuna mah geus realistis sagalana oge nganggo duit sok sing tarik sadayana nya jajan budak make duit resiko dapur kudu make duit ka pasar tongeng kudu mawa duit tah geuningan kitu meuli saragam kudu make duit laras mah duit tong boboraah meuli tiung meuli saragam resiko budak jajan budak rumah tangga unggal poe butuh duit bahkan ayeuna mah maot oge butuh duit teu butuh doa cap sia tah nu baju bodas yeuh tingalikeun mun maot engke tong didoakeun da cenah butuh duit wawelan ajengan ku duit wawelan ku duit astagfirullahaladzim tapi dah jujur rek dicirian sarua mah ieu jeung abdi ge moal ngabohong abdi mah jujur abdi oge peuting-peuting tiris-tiris datang ka dieu ku sabab aya dulu astagfirullahaladzim bener banget dulur Ustad Ujang Surahman eta teh dulur Ustad Ojat dulur santri ti gemah kabeh dulur geuningan aya dulurna ieu teh nu ti puseur angin dulur keneh tah biasana mah lamun geus menang dulur bakal menang duit doa astagfirullah ieu mah beungeut duit kabeh mual balik ieu ngaji teh mual balik duit lima duit aduh kade mah tong ngompol di dinya mah kaditu ah sumpel heula aduh nganggo pampers mah heeh bener kade ah tong keluar awer di mana wae da bingung atuh keur awewe mah dicocokan anger mawur plak eprok da lalaki mah gampang tinggal di talian bulu aman gitu ya sia ajengan hampura ngaji kieu teh umat teh dibagi sabenerna mah 4 bagian ya umat teh dibagi 4 bagian kahiji umat teh umat anu awam ngaji jeung umat tingkatan anu awam mah hampura lamun diajak ngaji serius moal balik pasti bakal nurut laras mah sok di madrasah lamun di masjid lamun ustad anu ngajina serius teh seri-seri acan pasti bakal neangan tembok jeung tihang carane bener
tah ieu sia kade makana aya metode dina dakwah teh ngaji jiga cikeneh babaraha katakan teh eta teh keur maraban nu awam supaya teu nunutan kahartos. Tapi lamun asup kana tingkatan nu kadua salikin kakara asup kana dalil. Setiap amal ibadah teh cukup ngan saukur dibahas ku bahasa urang tapi kudu dikaluarkeun jeung dalilna. Tah ieu tingkatan salikin, tingkatan santri, tingkatan anu katilu wasilin, ieu kudu asup deui kana tingkatan nu jauh lebih serius, kudu jauh lebih apik deui. Tah tingkatan anu terakhir tingkatan arifin, ieu mah geus teu bisa serius. Jadi lamun aya ngaji tepikeun ka seserian komo di jero masjid tumitul qalbi taruas parae hatena. Kitu tah ayeuna hampura abdi arek maraban heula anu wasilin jeung arifin wios. Ngan lamun ngabahas ngaji asup kana tingkatan wasilin jeung arifin hampura bebeledagan kana hate kurang-kurang mana loba anu punung. Tapi paduli teh teuing da ieu mah kudu dibahas. Siap na? Pak siap yos abi ngabahas wasilin jeung arifin. Yo kieu. Keur tingkatan wasilin jeung arifin mah ieu. Islam teh lain cicing dina casing, lain cicing dina tampilan. Kusabab sadar Allah mah moal ningali kana jasad. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Moal ningali kumaha gantengna, kumaha geulisna, kumaha gagahna, moal ditingali. Kumaha alus sorana, kumaha alus pembahasan retorika bahasana, kumaha alus kiroatna. Tapi lamun hate goreng tarang tepikeun ka hideung ka masjid getol, pangaosan getol, tapi kata tangan tetap goreng, tapi tetap kadulur siri, tapi tetap parebut jeung ribut urusan warisan. Si ade ngengkeun tah. Padahal teh teuing aing mah punung oge. Awak di sarungan, awak make koko, sirah di kopeahan, bahkan make udang-udang sorban teu pernah copot, tapi eleh ku ajengan sabeula ngamak teu ridho hate tepikeun ka sirik ka ajengan lain ajengan nu kitu pat. Hampura ieu keur ngabahas arifin jeung wasilin. Paingan cek Kanjeng Rasul anu pangheula-heulana asup kana neraka lain iblis, lain Qarun, lain Fir'aun, lain Haman, lain Narsiso sing horeng anu asup ka neraka nu pangheula-heulana. Sahur Kanjeng Rasul nu pertama asup kana neraka teh ajengan euy. Loba hayang nu jadi ajeng-ajengan di dieu, hayang nu jadi ulamakeun, hayang nu dikiaikeun. Tuh dititah jadi imam punung tuh hayang asup ka masjid eta deui. Kusabab teu dipake di masjid eta. Nu kitu lain ajeng. Kumaha saur Allah dina nalika dihisab. Saha maneh boga amal naon maneh? Abdi teh Gusti. Ceuk jalma mah di alam dunya ajengan ustad, ulama, cenah kiai. Abdi teh naek tina panggung kana panggung, ti masjid ka masjid, ti madrasah ka madrasah. Ngeusi abdi teh pangajian ka ditu ka dieu pamugi eta jadi wasilah abdi lebat kana surga ku masar Allah. Kata sia bohong. Sia ini ka masjid itu, ka madrasah itu, tidak panggung itu kana panggung itu. Sia lain ulama. Sia kikituan teh hayang diulamakeun, hayang diajengkeun, hayang dianggap yang sia teh ahli ilmu. Lain liilah kalimatillah. Sia kikituan lain karena aing tapi sia hayang dianggap ahli ilmu. Bohong sia. Malaikat lelapkeun ieu jalma kana neraka. Sing horeng ulama anu pertama kali pangheula-heulana asup kana neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kitu tah. Sing horeng lain teu meunang jadi ajengan, lain teu meunang jadi ustad, teu meunang jadi kiai, tapi luruskeun niat. Liilah kalimatillah kudu ikhlas karena Allah. Kade. Ieu geus kieu lamun geus asup ngaji tasawuf. Makana loba nu punung. Tapi ieu kudu ditepikeun. Naon sababna? Loba umat zaman ayeuna katipu ku casing, katipu ku cangkang, pedah make jubah, pedah make imamah, udeng-udeng sagede ban Vespa. Oh eta teh ulama. Lain ulama nu kitu. Yo di Arab mah setelan nu kitu patut teh nu ngangon domba, anu ngaon onta di padang pasir.
Udi urang jadi ulama-ulama kan padahal saul Allah dina Al-Qur'an innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ulama nu sabenerna mah lain ku sabab make sarung wae make koko wae make gamis make jubah lain anu boga rasa sieun ka Allah sieun nyari tanah nyarikeun batur sieun nyari tanah salah sieun ieu kalakuan perbuatan teh nyarikeun salah ieu kalakuan pagawean kieu teh sieun pamajikan teu ridho sieun pamajikan nyeri hate sieun mitoha nyeri hate sieun tatangga kaganggu sieun kitu makana lain tuh hayang sabanana kikieuan ku sabab tengah penting gogorowokan make pangaras ieu teh waktu nasa sare makana baralik ka ditu kalau kacari nekul keneh di dieu baralik aneh urang di dieu mah dititah balik teh kala kacicing tah ieu tingkatan wasilin geus kitu ieu ulama boga rasa sieun hati-hati ngomongna teh loba masyarakat ayeuna geus katipu pedah make jubah make udang-udang make imamah tapi pagaweanna ngahujat ka pamarentah ngadajalkeun presiden istana-istana dajal menteri agamana menteri dajal eta teh diulamakeun nu kitu patut sabenerna cik dina Al-Qur'an wallahu a'lam bi muradi nu boga rasa sieun ku Allah sieun ieu caritaan teh salah hati-hati ngomongna maka nasaur Kanjeng Rasul in kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut mun boga rasa kasieun ka Allah jeung kana engke poe akhir iman ka Allah jeung poe akhir sok atuh nyarita hade lamun teu bisa nyarita hade aw liyasmut cicing repeh tong loba nyarita tah kitu buru gara baralik ya nah itu teh baralik wae aing mah da percuma abi diteruskeun oge naon sababna teu dibere kopi Kopina kaliwat. tah kieu lamun ngaji teu dibere dahar heula teh amuk-amukan makana cing ka di mah Tuhan dibere dahar heula mah urang liburkeun heula setengah jam urang taruang heula kitu siap sekian lama itu aku menunggu kedatangan Cikopi sugan we kakuping ku panitia Cikopi kedatanganmu ku tunggu telah lama ya catatan kene gitu bawa kana grek pesana ya aduh ya kade iya bersyukur alhamdulillah iya anu boga hajat sing berkah amin ku sabab yeuh kikieu ante teweleh make duit sok itu tuh pelaminan anu diduyukan ku Ustaz Ujang Surahman eta teh lain sorangan eta teh meunang nye yeuh ngarias kemang tuh bener wah mereka karari eta teh meunang nye meunang duit eta teh nyewa yeuh makana ieu aya diisi ku pangajian ieu mudah-mudahan sing ciri-cirina ieu berkah kasep neng geulis rumah tangga teh nah eueuh ieu oh aya keneh salakina yeuh berkah ieu mun aya pengajian makana ieu sia kasep kade ayeuna mah geus ilaha lamun aya nanaon teh pasti ngonang dangdut ngonang artis sabaraha ayeuna ngonang artis menang teh 3 juta moal menang 5 juta kudu 10 juta artis naha eta nanggap dangdut ibadah lain naha masih kena dionang resep leuwih berharga keneh artis jeung dangdut daripada ajengan ayeuna makana keur mah leuwih keneh mahal dangdut daripada ajengan makana loba ajengan ayeuna mah oge osok ngiluan hanya dia
dia Balai kopi mah ayah ya. balai kopi manya Nah kopi hideung ngarekan dukun kai. oh kopi warung kopi di pesan kopi hideung nawar menawar Ieu mah keur dukun atuh teh. Nganggap karuhun ka dewek ieu. Astagfirullahaladzim. Gusti nu agung jeung panas ieu. Nuhun didoakeun sing engal-engal kawin nya. Benar, tong pulah pilih nu aya nu penting maliangan nya. Tiang listrik keliangan. Aduh. Alhamdulillah. Ye sia ka bapak-bapak ye sakumaha cerewetna pamajikan tong pernah dilawan. Satungtung umur bahkan tepikeun ka kiamat. Sok pasea jengkeut jeung pamajikan moal pernah meunang salaki mah. Kusabab pamajikan mah teu pernah salah. Jeung embung disalah. So, pasea Pak kasalahan geus 20 tahun, geus 30 tahun diungkit keneh tepikeun ka ayeuna. Dan masa. Ih. Solehah. Mun pas narima duit. Ya, aing mah hoream nean pamajikan urang Jeletok. Tuh, di talabung sana ieu kumaha Kang Mansur. Makana di dieu mah lamun bisa daripada cicing di Indonesia aing mah mending keneh pindah ka Garut geura. Indonesia kene atuh. Alhamdulillah. Lanjutkeun mah. Neng, iya kusabab iblis moal pernah cicing terus tepikeun katutup umur bakal ngagoda. Sok dina duratuna sieun keneh aya, dina Ruhul Bayan teh anak. Sok. Ieu iblis teh unjukan ka Gusti Nu Maha Suci. Kumaha eta ngucapna eta iblis? La ughwiyanahum madamu arwahuhum fi ajsadihim. Gusti, aing ieu geus kecewa ku Adam. Kusabab Adam abdi dikaluarkeun tina neraka. Nyuhunkeun abdi dipanjangkeun umur heug. Terus abdi moal pernah eureun rek nyesatkeun rek nyasarkeun pamajikan jeung salaki rek terus seuna pasea moal eureun-eureun seuna guntreng teu eureun-eureun. La ughwiyanahum dikitukeun ku iblis madamu arwahuhum fi ajsadihim saragi ruhna masih keneh aya dina awak. Makana neng ye sia rumah tangga teh tah tingali jadi contoh indung jeung bapak moal salilana ngeunah pasti bakal aya katugenah. Tong hayang jeung tong ngimpi senang salilana di alam dunya ye moal bisa ngarasa senang sia lamun eueuh katugenah. Kusabab ngerasa senang soteh kusabab aya kateungeunah. Disebut amis soteh pedah aya pahit. Tah kitu tong sieun dina urusan rezeki kana sababna dina nalika 4 bulan dina jero beuteung ge geus ditulis ku Allah jodoh pati bagja cilaka milik rezeki ulak cangeubna geus ditulis. Ngan anu jadi masalah yeuh paingan loba anu pasea salaki jeung pamajikan neng kusabab sok loba ngadenge omongan batur. Loba tungali tingali ka batur. Batur mah tingali lipstikna ge geus beureum deui tina beureum jadi hejo jadi hidung jadi ungu geus dirubah-rubah manehanana anger tiba heula warna pink teu rubah-rubah atuh ngarwe ka salaki teh Pak tuh tingali cenah batur mah tuh tingali irungna anu tadina demek ena menjadi mancung tuh tingali cenah anu baheula mah bah hendol eplok cendol ayeuna mah tingali jiga drum lin tuh disenangkeun cenah ku pamajiku salakina tah loba tungala tingali ka batur teu meunang sia neng geulis. Makana dina Al-Qur'an litas kunu ilaiha tah cicingna teh ilaiha teh jeung pamajikan salaki pamajikan lain tungala tingali ka batur komo lamun bisa mah tong pernah cicing jeung mitoha mun bisa mah langsung ngontrak misa
Siap Neng? Siap ngontrak? Buru-buru maka Nabi mah baheula pas rumah tangga langsung pas beres akad nikah balik we langsung ke kontrakan sorangan eueuh nu ngaganggu iraha wae hayangna kumaha dewe kitu tah kitu tong harap salagi cicing keneh jeung mitoha mah emangna teu kadenge ngadenge makana loba anu sok dibekam kan naon jeung seuri mah tah kitu Neng geulis ya hoyong berkah dina rezeki Neng geulis nu kahiji rahasiana tong pelit kana jadi kolot ya inung jeung bapak kade berarti ayat 3 ieu kudu dibahas versi Imam Ghazali inung jeung bapak teh atawa kolot teh 3 sing horeng kolot biologis anu ngalahirkeun urang dua anu kadua na mitoha anu katilu na guru tah orang tua eta anu tilu eta kade tong pelit kan kitu kahartos sanajan geus transfer kade mere mah bere deui we siap bejakeun ka si mama tong pelit Pak Ujang Surahman datang ka dieu teh sarua eta ge hayang tuh siap Ustaz ceuk jamaah eta teh hayang duit semua aduh ayo kacau ngaji di dia mah duit deui kahiji eta sia kade diskusikeun jeung inung jeung bapak Neng anu pertama sia kudu dihormat ting mimiti tadi ngesahna jadi bojona si nu kudu pertama dihormat jeung didenge teh salaki lain inung jeung bapak Neng ieu hukum tah si mah anu pangheulana kudu didenge teh lain salira Neng tapi inung jeung bapakna kusabab si mah milik inung jeung bapakna tepikeun ka umur kolotna tah Neng hidup mah milik bapak tepikeun ka tadi tah nalika didahukkeun ti mimiti ditikahkeun mah tanggung jawabna jadi ngagejlik jodoh apa arek goreng arek dosa arek amanan we salaki anu nanggung makana salaki nu boga tanggung jawab turut lamun inung hidup Neng bapak hidup Neng aya kahayang salaki aya kahayang turut anu jadi salaki surga neraka hidup Neng aya di salaki atuh tersana teu adil engke dina nalika budak Neng boga budak anu kudu dihormat anu pertama teh sukanjeng Nabi saha ibumu nu kadua saha deui cenah ibumu anu kaopatna neme bapak jadi sabaraha kali ibu tah dengekeun sia Neng geuningan ibumu makana Pak ngomong ka budak balik ngaji ti ayeuna boga sabaraha sia kujang Neng inung maneh hiji ceuk tadi ngaji ibumu tilu geuningan berarti bapak maneh teh sabaraha deui sia dua deui siap itu pas ya siap si bapak tuh siap aduh dia oke ungap kasiksa hesalin megang wae teu kaop nyumputkeun eta duit di mana wae kapangi jeung kapai nyelapkeun dina kopeah kapangi nyelapkeun dina kos kaki kapangi dina palang dada kapangi tah geuningan pamajikan ayeuna mah pintar mencari duit makana teu hari salaki teh alhamdulillah tapi nu penting mah sarehat Neng nya sing sabar terakhir ya Neng geulis dina rumah tangga teh ya hiji bil ma'ruf anu kadua kade hayang sakinah mawadah warahmah bil ma'ruf aya bil ilmi aya ilmu na geuningan rumah tangga teh ya cek bahasa ayeuna mah pengertian lamun salaki resep keneh ulin pangertiankeun keun bae
Lamun salaki resep keneh gaplehkeun keun bae tong dicarekan. Lamun salaki resep keneh ngusupkeun bae tong dicarekan. Da waktuna balik mah bakal uih mah. Komo anu resep keneh gapleh ieu salaki tong dicarekan. Naon sababna ku babaturan anu sok ruang riungna ge da didoakeun teu bener. Modal. Pae. Bencit kitu. Sok dan negara lapeh kali. Eta balak genep mod. Makana masih keneh anu resep gapleh sok doakeun ti ayeuna sing engal-engal mohon ampunan. Kasalaki eta ngadoakeun modar Gusti. Aduh, tadi di talapung ayeuna ngagorowok modar. Aya di dia nu sok resep keneh nguseup carogena. Da kikieuan wae tah di akhirat makana bakal loba anu panjang leungeun anu kitu teh anu sodako. Nguseup salah deui makana cok celengeu kieu ningali naon teh hukumul makana di akhirat pararanyang beheungna anu kitu sok anu adan. Panjang beheungna tukang adan mah jeung tukang kongkorongok kirong ah. Lanjutkeun. Oke heula bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah karuhun hadir. Yo, neng geulis da ari ngaos masalah rumah tangga mah tadi oge atos aya khutbah nikah. Sing mineng we maca surat nikah, atos dipasikeun surat nikahna. Atos? Aya dipoto henteu neng. Tah eta teh tong disumpat-sumput sing mineng dibaca, di dinya aya aturanna. Ieu sebagai kanyaah ti abdi ieu kasadayana khususna hampura rumah tangga teh neng aa asep ieu sia lain heureuy. Lain heureuy. Hampura kade ieu kapamegat sadayana punten wartoskeun ka sadayana mah kacaroge kade salaki mah tong boboraah serius cacak-cacak heureuy bisa jadi turun talak. Contona ditanya ku babaturanna ka mana euy ayeuna katingali sorangan wae pamajikan teh eueuh dibalikeun ku aing ka indung jeung bapakna berarti eta teh talak hiji. Ngabalikeun mulangkeun kade eta teh heureuy. Kamana euy sorangan wae duda berarti lamun duda teu boga berarti tah teu ngaku berarti pamajikan nu aya lamun ngaku dirina duda berarti sarua jeung talak hiji. Yeuh keur lalaki mah cacak-cacak heureuy paur bisi turun talak. Tah loba rumah tangga anu teu jadi barokah kusabab sok dianggap heureuy dina rumah tangga tapi hampura keur pangkatna awewe tong boboraah heureuy cacak serius cereikeun aing tepikeun ka ngelel 1000 kali sapoe menta cerai moal turun talak. Ngan di akhirat moal pernah ngame seungit surga. Sia kok tah tengikeun ku walak sia eueuy tah moal ngame komo tepikeun ka teu narima kana rezeki pamere ti salaki aing macan pernah ngarasa jeung disenangkeun ku ilaing teh. Hampura tong babaraha asup ka surga ngameuna ge moal mending keneh repeh neng geulis. Siap neng siap? Tah kitu. Kade tong dianggap heureuy. Yeuh lamun hayang berkah rumah tangga insyaallah aman tepikeun ka kolong nya yeuh tong jauh ti ajengan. Tong jauh ti kiai ti ulama jeung guru kade. Kusabab salah sahiji barokah rezeki dicabut hampura kusabab jauh ti ulama. Kan saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Bakal datang hiji zaman mah yeuh teu bararutuh ka ulama jeung ahli fikih teh ibadah lalabora padul teh teuing teu ngaji oge nu penting ibadah tah mimiti rezeki berkahna bakal dicabut. Makana ngaos teh penting. Bade ngaos
waktuna uih jeung insya Allah tos gitu. Ieu teh sanesna mah seueur anu kedah dibahas kumargi atos jam 11 ieu tos sajam satengah yeuh geuningan tuh nya. Alhamdulillah lamun masih kene hoyong nya Ustad Ujang surah mentelepon atau napi santri ti gemah telepon urang ngaji deui. Siap mah? Siap. Tah hampura kanu kasuhun nu kasadayana. Hampura pisan bisi aya cariosan abdi anu henteu mata teraos. Nya eta mah tina kabodohan abdi salaresna mah. Tapi lamun mimiti tarik dina ngabahas wasilin sareng arifin da bab tasawuf mah kitu. Sabab moal aya kamajuan dina tingkatan nilai ibadah lamun urang teu ngarti bab tasawuf. Makana penting tong liren ngaos. Siap anya? Tah kitu hapunten nu kasuhun sadayana. Bilih ma waktosna tos kaganggu eta waktosna arwi dari tadi atau setengah jam tadi itu orang uih kalakah cicing we ya teu uih makana ieu mendingan keneh atos hawatos waktosna tuangnya ya sana saya biasana di dieu ngaos biasana sok sajam 2 jam 2 jam luar biasa tadi di dieu mah siap 2 jam 3 jam berarti sampai ke jam 1 siap cak si awas lamun barali da abi mah euih sakedap keneh ya mudah-mudahan ieu si Neng si Aa ya sing sakinah mawadah warahmah sing ngabalukarkeun kaberkahan dina kahirupanana umurna usiana pagaweanana rumah tanggana sugering perkara sing berkah nya ieu 40 leuwih anu ngadoakeun mudah-mudahan keun mun ayana naon mah tinggal sumping ka ustad ulama ki kiai tong jauh tetep ngaji gawe waktuna gawe nya tah kitu siap bade langsung ngontrak kata napi masih kena serang mertua lamun misalkan butuh di abi ngontrakna geusna jam mitoha heula heueukeun bae nya teu naon tong lila-lila teuing paling lila 40 poe nya kusabab heueuh kaganggu bisi hayang tengah poe ini toha keur aya naon mas urang seuri lu ngalaman tos apunten nu kasuhun angkat panangan sadayana mudah-mudahan wilayah ieu disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin sing ditebihkeun tina musibah amin sing ditebihkeun tina petaka amin ieu pamuda-pamudina penerus ieu bangsa sing ditebihkeun tina pergaulan bebas amin sing dijauhkeun ieu tina narkoba amin nya mudah-mudahan sing salamet sadayana kusabab ieu teh akhir zaman Pak wayahna tong jararauh ti ajengan ulama jeung kiai tetep tuturkeun ajengan ulama kiai nya kade ieu kasih Aa kasih Neng ya Neng kade nya sing pinter-pinter nyenangkeun salaki kusabab surga neraka Neng aya di salaki sing mineng unggal poe nyodorkeun nawaran cai nginum tong kopi sanajan sagelas berkahna Neng sarojeng umroh mabrur eta teh cacak-cacak sagelas komo lamun saemer makana sia sagelas oge aing menang umroh mabrur aing tah ayeuna mah saemer mangga lelepkeun jeung mastakanna geuning kitu yeuh Neng nyium leungeun salaki teh geuningan sarua jeung geuningan nyium hajar aswad umroh mah sia mahal komo hajian bari jeung ribuan jelema parebut hayang nyium hajar aswad Neng geus rumah tangga ieu emak keun bae salaki geus parareot jeung hideung komo hideung mah sarua jeung hajar cium tak pandangan teh eta teh cacak-cacak pandangan komo lamun osok kitu patara kenal jeung pasea teh Gusti keur ngaji tepikeun ka pasea para botarang jeung leungeut ieu satahun sakali pas lebarannya bener di mamana kitu geus 5 menit mah eta teh kaboh deui alhamdulillah tah Neng gitu nya ieu entong bogoh entongnya aku sabab kasep jeung geulisna da moal abadi eta teh moal abadi nu penting mah tah hate akhlak sing geulis sing kasep
sanajan kumaha bentuk rupana lamun akhlak HDA tepikeun ka kiamat moal dipisahkeun. Siap neng? Siap naon? Tos apal doana? Ustaz Ujang tos diajarkeun Allahumma janibna syaiton wa janibis syaiton ma buka rok ngan etana nu geus rumah tangga lila masuk ka bawa mimpi sugan teh ngimpi didatangan ku Ijroil man robuka sing horeng bapakna nilihan ma rok buka sugan teh man robuka dikebuk ku salakina aloh cenah si aloh rok buka ma rok buka Gusti lagu aya orang kali alit ieu oh bener tong wakanenya keun lah tingali we si mama basa kitu anya ya eta saweran tong ditemong-temong kitu mending pabalatak kitu euy aing mending keneh jadi tukang hadrok ayeuna mah lah anu nyawer tadi dangdut 3 lagu keluar tadi sawer mana tadi sesana tah alhamdulillah hapunten kasuhun mudah-mudahan urang salehna disalametkeun dunya dugikeun ka akhirat lungsuran urang sadayana disoleh sareng solehahkeun sing dibagjakeun hirupna tepikeun ka akhirat lungsuran urang sadayana amin ya Allah ya rabbal hadanallahu wa iyyakum ajmain Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.